tinggali Mang Jimot jeung Mang Kiki. Mereka marana meninggal raya kitu. Ya nya, mereka marana. Nah, ada kamana? Mereka bunuh. Ah, jika ada puasa bae. Buat beja-beja. Lain tah segedeng deui urang pagi ke depan lebaran. Geus barugan naon tah ke lebaran. Mau Mang Kiki jeung Mang Jimot mah segala aya. Kamu Mang Jimot mah bakal lagi moal di dieu. Lebaran sagedeung deui lebaran geus loba nu ngarupat nu ngapur ke pahidu. Lebaran nyorang deui lebaran urang silih ampunan tina sagala dosa. Mang Kiki jika nu bagja pisan Rek teu bagja kumaha sagala nyampak sadia. Balajaan geus ngaleuya tinggal ditanggu di imah. Jadi saya tenang saja sedang menunggu yang ngasih hadiah. Mang Jimot jika nu bunga pisan Rek teu bunga kumaha ngamprahare diteduna keur ongkos balik ka lembur lebaran jeung dulur. Rek nemungkeun kasuksesan bukti awal lalintuhan. Mang Awuk Mang Acol bukti jelema sukses ningali Mang Jimot mas setiap kali balik ka lembur tinggal ngamprah. Sugih betugi mainna mah komo ka luar negeri mah jiga jalan ka Cai Minang. Mang Awuk mah balik ka mana ka pasar. Yo Mang Jimot mah balik ke luar negeri merekis ku duit ai Mang Awuk pisang putung. lebaran sagedeung deui lebaran geus loba nu ngarupat nu ngaput ke pahidut. Lebaran nyorang deui lebaran urang silih hampura tina sagala dosa. Mang Tetet jika nu senang pisan Rek teu senang kumaha loba baju kurung herang ketan digoreng kue kaleng geus ngajengkreng jam 13 dijamin tak akan ludes. Mang Jepret jika nu sedih pisan Rek sedih kumaha urang aduh masalah batas baik buka puasa terus saya aya tong lebaran ye Nya atuh ceuk karunya. Alah, alasan we eta mah. Padahal kurang kumaha nya teh ka Akang. Biasaan lah Nyai. sama akang puas ka beurang sok laparan penting mah sama Atunya nya di mana-mana ge puasa mah kitu. ah ganeng nyai mending ge ngobrol Kopi di balok. lebaran sagedeung deui lebaran geus loba nu ngarupat nu ngaput ke pahidut. Lebaran nyorang deui lebaran urang silih hampura tina sagala dosa. Mang Acol jika nu pohoan pisan bukannya pokoan kan jadi olahragawan tas janari lari pagi tak lupa bekal cai kopi pulang lari jam 8 tas manis ya langsung sarapan atuh Nya batal atuh Col. oh batal Atuh nya atuh. sugar teh hanteu Atuh pan puasa mah teu kenging eueut. Komo cai kopi. nya atuh minimal aya toleransi aya tos capek mah Atuh nya teu biasa pada mah. oh iya nya Ihawuk jika nu bagja pisan Rek teu bagja kumaha geus loba nu barang kirim si cikal
geus ngirim senal panengah ngirim kopea si bungsu geus ngirim baju kue borumah ke bulan Sawal Sarja mangacol, mang jenderal, mang jibot, mang teten ningali ki hawuk mah dikitunan palapuran aja ke di luar kota. Alhamdulillah nya tapi teu sawios eta abahnya urang silih doakeun aturan mah teu karaos urang teh nya geus mayunan di lebaran anjing berarti bagi ayeuna teh urang takbiran atuh atuh kitu nama hayu atuh urang